Hingkang samya manak satengahing marga kang manak satengahing marga dan nerakang sampun prapta Pandawa Arjuna nganak-nganak manek di satengahing marga. Iya nggih. Nirahangan dika. Aya naon ieu teh paman? Purwasalira manek di satengahing marga. Cobi ulah. Ieu teh menang mikiran mangsa jajalan kasep katot kaca timbalan. Supados pardu kasamut sunat kalampa maksada mangrek ke negara Dwarawati pamikir mang teh mang marek sorangan teh kudu dijajah ku hidup maksada kumaha itu baban kumaha ulah maksad mang teh ka negara Dwarawati terek sorangan bae dijajah ku putra dalem cek mang tadi supaya pardu kasamut sunat kalampa supaya bagi-bagi pancen bagi-bagi tugas dupi kaula hidup mawayahna susul Bapak Anjeun Kangjeng Rama Bima bener emang nuju ka mana sabenerna Bapak Anjeun teh keur ngabledik si Cepot Kangjeng Rama Bima teh nuju ngabledik si Cepot nuju neangan si Cepot da cek beja mah si Cepot teh cenah ini nate kahiji leuweung anu disebut leuweung Tibrasara kainya ngaleosna anu nganyahwankeun tah wayahna anjeunna susul Bapak Anjeun ka itu sae beban tak mang marek ka nagara Dwarawati weh nepangan ulah hidup Prabu Batrakresna padahal mah dijajah ku kaula ngampah Cumantara maksudna dicanak ngapung kaula mang teges kolot lamun di luhur mah kabayang gede angin bisi asup angin semohon tong boro kaluhur naik kereta api ge mang geus gegebegan komod dibawa kaluhur kahiji kitu kadua na mang teh lamun luhur-luhur teuing masuk baluas mang teh muncek bahasa Indonesia mang teh takut ketinggian fobia ketinggian sakalian karena elap oke ongkek wae padahal mah paman atuh karimaehan we da pirage sato maksudna eta bieu titinggi ketinggian lain titinggi sia teh ongkoh sabta pangrungu tapi kitu sia teh nuju mepeg gitu pama pilek gitu tah wayahna dupi paman bade jalan kumana tebi paman ka nagara Dwarawati tetebi upami mapah ka nagara Dwarawati dietang ku kaula teh aya samingon malah langkung mang mah rek jalan darat teh bade mapah lain bade naon rek naik kendaraan mang naik Grab naik ojek lain mau naik ojek siap kumaha atuh riweuh ke di media sosial aya Arjuna naik ojek bade naik naon paman mang marek naik tutunggangan mang we tutunggangan mang nya naon mang
kuda Duh, kuda kuda di mana? ke paman apaan salira teh sareng kaula teh kadieu tadi teh nyana kuda di mana paman lamun hayang apa anjeun kuda mah di mana dibutuhkeun aya sorangan jadi kuda paman mah di mana diperyogikan datang sorangan waduh Duh, di mana ayeuna eta kuda nepi ka ayeuna ge mang teu apa cicingna eta kuda ngan lamun emang ngabutuhkeun eta kuda datang sorangan wallah luar biasa paman tah paman aya kuda lain eta mah bebenyit jadi kuda teh upami diperyogikan sumping datang di mana paman kagungan kuda ai caritana papanjang mang menangkeun ieu kuda teh kumaha ta? caritana panjang cik paman carioskeun kumaha paman eta kengeng kuda anu luar biasa anjeun macan aya baheula dina mangsa mang jeung bapa hidup dina mangsa babad alas amr mang teh hariwang katuang rama keur ngababad alas amr anu kiwari jadi nagara amarta iya tak mang teh hariwang nyusul bapa anjeun keur ngababad alas amr singket carita mang teh keur di tengah leuweung eta alas amr teh ngadak-adak aya kuda anu ngalenean ka mang aya kuda eta teh kuda teh ka mang teh nutur-nutur mang ka kidul dituturkeun ka kidul mang ka kaler dituturkeun ka kaler dina mangsa mang cicing eta kuda teh nyampeurkeun ka mang make jeung ngaletakan eta kuda waduh kuda ngaletakan ka mang ngaletakan moal disangka coklat bang tong ka mana karep ngomong teh lajeng nah eta mah ujug-ujug eta kuda teh ngadak-ngadak depa hareupeun mang eta kuda teh depa jiga nu hayang ditumpakan ku mang ditumpakan nya bikang jalu isa ka mana karep ngomong teh ulah kitu nya ge mang beuki ka awewe da mana tuh aing nyaho kuda jeung awewe aing normal nya beda sato jeung jelema atuh jadi tah eta kuda teh ditumpakan we ku mang ditumpakan nya kuda teh nurut di bawah laun-laun di bawah tarik-tarik nah eta mah keur ngeunah-ngeunah mang keur ngumpak kuda pelesur teh nu maledog kana tarang mang lamun teu ngagiwar mang teh ngenyet eta kuda peunang sirah mang ngan mang ngenyet tali les kuda ngajereh teh mang tigubrak ka handap waduh mang geubis labuh mang teh da mang yakin batu teh aya nu ngamaledog dibaledogkeun ku batur ditangtang we ku mang saha nu maledogna lajeng eta mah datang we hiji pongawa bari laklak dasar ka mang nyarekan hiji pongawa nya laklak dasar nyarekan ka mang wah lamun aya putra dipariuskeun putra pan sim anjeun macan aya tah dina mangsa nyarekan sing horeng eta teh jelema teh anu ngabogaan eta kuda anu kagunganana leres Yo. sing horeng eta kuda teh keur ditapaan ku eta jelema sabab eta kuda teh boro-boro ditumpakan dicabak oge kun bogana teu daekeun ngajeret teh nya make jeung amin teu daek nurut tapi ka mang mah eta kuda teh tong boro dicabak ditumpakan ge daekeun dah ngamek ka mang eta jelema teh damang ge teu ngeunah dan teu boga salah der we pasea jeung eta jelema iya rame rame yo
gelut jeung eta jelema saha namina ngaranna teh nyaeta Soparta lajeng syaret sumeredan banting pinantingan lir muning rarakitan lir kuda papasangan mang pitotama jeung eta anu ngaran Soparta dina mangsa mang ditewak beheung mang teh kuda-kuda mang katukang salengkah kuda-kuda mang salengkah katukang ngeplos panyekelna kena kana baju mang dikenyang mang teh kumanehna kok mang dituturkeun dina gerakan timangan dijeblak ku mang dugdes calegedeg manehna hirup deui ngan orokaya manehna nyusul tepus nonyok ka mang ngan mangelok plos pereupna ngakan angin disiku ku mang ceduk iga burungna anjing cenah begitu. Waduh rame paman iya rame maka jelai anjingan manehna nu ngomong anjing lain mang da mang mairaha unyang anjing geuning eta mah contoh sia teh ngadongengkeun manehna nyeprutin nyeku mang ditewak leungeunna ditong taku mang buukna dina gerakan potong tunggal gerakan potong tunggal dina gerakan potong tunggal ku mang rek disiku manehna bisa nyingcet dina gerakan alit leungit ku mang disusul tepus dibawa digendong macan ku mang buukna ditewak tak ku mang disiku mang dina gerakan nyata dongkari didongkari ku emang eta ku mang teh jebet ngan aneh leungit tampil lebih hilang tanpa karana eta jelema teh leungit wah teu rame atuh jadi eta teh leungit wah moal uki-uki uka-ukalin uki-uki sia teh lajeng leungit kumbang diteangan sing horeng eta jelema teh lain jelema samanea saha eta jelema teh dewa anu dikutuk nyaeta ku urang sawarga maniloka nyata pikeun napaan eta kuda leungit tanpa lebih hilang tanpa karena ngabaju raga sukma jeung emang eta jelema teh waduh nu matak mang salianti Arjuna ngaran mang teh Soparta jadi mang teh salianti Arjuna teh Soparta ulah untung eta dewa karena Soparta upami eta dewa ngaranna Udin jigana mang ayeuna teh salianti Arjuna teh Udin nya mangnya geus tong ka mana karep sia Udin Saepuluh nya jadi eta kuda teh lamun dicalukan ku mang datang sorangan ai marabanana teu apa marabanana ge mang mah teu nyaho ngan di mana dicalukan ku hate mang eta kuda datang waduh hayang bukti bangga paman munur anjeun ke desa bangga panasaran kaula mana paman acan seji mana kela tuh kudu diulam tuh kesabaran dain sagawaya teu samanea ngagentra ieu kuda teh sae paman tadi ulah ngomong mangrek ku Jasmedi sae banget jarum coklat teh penasaran kaula paman balik hoyong terang kumaha eta kuda di kieu teh padahal dina mangsa mang gelut harita luar biasa mang jagona hebat teman salut ka ulah ka mang luar biasa ganeng pada jajampean ek kumaha oh mah punten paman lajeng ieu ge panengahing Pandawa Arjuna penyem lameina
merdih kana asihna Gusti munajat kana kersana nu kawasa malah manar aya ijabahna nu murbeng alam ngangkir kuda ngondang kuda teh kaangangan nyaeta namina Arba Puspa inandak umamrat mardugia malaras inandak umamrat mardugia malaras ngawatek aji kang linewi damar kaanginan lir malam tungraping api sacidiheung metu sakejaping nyata ngadak-ngadak ti katepihan maklum Raden Gatot Kaca ngagem sabta pangrungu sabta ari sabta eta 7 pangrungu pangdengi pangdangna Gatot Kaca 7 kali lipat jalma biasa ti katepihan oge parantos kadangu aya sora kuda anu nyemplung kayanan wes sada kuda bawan mana apa memakan dangu bawan kau lama kak kuping sora kuda bawan tah kuda Madura ya. tah paman di sana paman waduh luar biasa eta kuda teka denge kumam di sana paman tah paman nah kuda teh sada kunti paman aya turunan juga na tulu itu nareun heulat kuda teh paman ngopi cenah. tah geus kadenge kumang sora kuda deukeut tah tah paman nya kasep luar biasa paman nah ngajauhan di paman jigana salah jalan da leutik ka di majalahna ia Arba Puspa sampun dumugi Raden Gatot Kaca kaget ningali ieu kuda anu sakit teu mulusna kaget tenera ningali kaget tenera ningali hingkang samya pada ngalaga ya hingkang ngalaga hingkang samya ngalaga giri lusi lan paingan giri gunung lusi cacing paingan teu sangka serbuk semerang nyamuk teman tapi ka mulus ieu kuda mulus hebat ieu kuda namina siapa man Arba Puspa Arba Puspa paman ka mulus ieu kuda paman menewo sing kayo acan hebat ieu kuda paman Arba Puspa doh lo paman nemalan waduh sono hebat paman tiasa ngajawab bisa ima kuda bisa ngobrol jeung mang cager Arba Puspa naon sih paman cager oh cager oh hebat paman tiasa bahasa kuda naon iya anak kaula Gatot Kaca naros ka putra paman nya woi
anak kaula ieu teh anak nabi mah oh apa nya kau apa naon oh gitunya nya ya beres paman wayahna antir kaula kajeng alamanik nepangan lanceuk kaula Batara Kresna ayeuna kumaha kudu ayeuna lo jelema sekedap deui capek meureun capek keneh meureun baban ka dieu geus dahar anjeun lo jelema acan cenah sekedap deui asa goreng tenang ya baban wayahna antir kaula ka nagara Durawati luar biasa ya kuda waduh paman pepernian di kaki paman luar biasa ya kuda nepi ka saya teh tapi ka ngadupa ka aing mah ruas nahan ece paman nah ceuk mangek ieu tong boro anjeun nu bogana ge Soparta teh daekeun dicabak ieu mah kuda teh khusus keur manggungku geus teu apaleun lain nyeri era aing teh era lamun aya media banyak Gatot Kaca teh je kuda waduh luar biasa paman mau nyabak deh mau lo zaman nyarekan ka anjeun bagong ban lo zaman buru atuh nya wayahna haling kasep Gatot Kaca saya paman mudah-mudahan paman dina kasalamatan nya kasep gas bawa jalan setan lamun lain kuda paman dipariuskeun beheungna ku aing waduh luar biasa wayahna antir kaula Arba Puspa lajeng ieu ge panengahing Pandawa Arjuna maksad tunggang jaran ieu ge dangu-dangunipun Srakaniti Aswadipa aswa hartosipun kuda dipa hartosipun lempai ulesing kuda dawuh pangmegantara kukulin cilan kuda satria karatonan uyupe kuda toya saking sawarga Maniloka lakuning kuda katiban dening hasta campala hasta panangan campala panggitik pecut melengkung kadia kuung-kuung mendeke kadia jelarat tina gendene pun kuncing ornya
Basa Paman Arjuna. Doh, leres. Abong sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa ka pangarti ku pangarti. Sumohon. Ban, mudah-mudahan cing salamet di jalan. Doh. Paula rek ini ka alas tibrasara nepangan Kang Jirama Bima naha bener si cepot anu maling layang jamu sekali busada. Doh, leres. Lajeng ieu Raden Gatot Kaca maksad halu mampah ngajuk-jugnya eta alas tibrasara nepangan ingkang Rama Bima anu kiwari keur ngabeledik asta jingga. Halu mampah merak ibing sosoderan tina gandinganipun Barlen Sorogan Kanja. Doh. Dina dia katot-katot bebenteng negeri amatan putrana Arya Bima nomor 2 di Pandawa. Doh. Nomor 2 Gatot Kaca ringkan bebenteng Amaratapura Soratapati jiwa raga ngabela nagarana Satria terahing ratu linuhungnya maraku ilmu para ampu jangan lakamu si pantra kahina batur lawia satria